urang mah pamikiran aya geus goncang kieu kebon batur asa kebon nu sorangan pakaya batur asa pakaian nu sorangan ieu tangka albu geus galede ieu ku aing rek dilelang teu mikirkeun usaha penting nama meunang duit urang malah karep teuing ieu geus meujeuhna ieu wah loba euy meunang aing pat koldesoleun mah ieu aing malah aya lamun boga pamikiran ieu teh anu batur ieu nu saha ieu nu salah urang mah moal teuing mikiran kitu euy ngan ieu lamun aya mah jalma nu hayangeun aing rek dilelang mun aya mah gitu kunaon oi da geuning gurusak di dinya ya sapemilikan hah ngontrol kebon aya naon di dieu rek ngalelang kai urang ayeuna pan geus galede ieu meujeuhna dipalet-paletkeun aya tilu treukeun mah oh kai ieu rek diduitkeun urang mah butuh keur geus diduitan sabaradi encan kakara arek mun aya maksudna dibeli rek dilelang ieu sakebonan munang tilu treukeun mah kitu kan bogana geus masrahkeun ieu teu nguruskeun nu bogana Kang ulah ieu keur kieu mah cicing ulah nguruskeun nu bogana ka aya pangnyurang heula rek maksudna pan aya dilelang teu meureunnan dibeli heula ku urang tinu bogana asal jadi duit urang ka dijual ka batu aya geus dibeli kan nu bogana encan bet henteu ieu mah arek dilelang we ku urang milu loba pamikiran nu bating tatanya atuh jual rek diduitkeun aya mah ya ari kitu ya kebon saha di aya kitu dari mau kebon dulur urang dan teu gadanya ngajual kai lah pentingna mah aya boga duit mah arek dilelang be arek nah urang mau di kai jangnan urang mah teh niatek mau di kai urang mah mun urang ka dieu teh kudu ditah ngilik-ngilik arek dilelang ku urang ya tuh ari kitu mah maneh rek ngabangsat meureun ya kai ari kitu mah lah itu cuma kan dulur urang derekeun Kang dangukeun urang mah lamun nempo kebon kai nu batur ge asa kebon sorangan lamun nempo tangkal peuteuy loba peuteuyan asa nu sorangan beterekel bae naik buat nama kitu urang mah lain kitu ieu nempo peuteuy batul ge urang mah rek ngalapeuteuy lah nu kolot kitu cenah ngora keneh Kang nu kolot gitu mana tuh ngarora keneh ieu budget karolo sing geus barencing ya Kang Akang ulah kenteng nya ieu kebon nu dulur di dinya dilelang encana tuh mani poporongos teuing kan mani ti poporongos teuing lain kitu can bebejakeun nu bogana heeh Akang ulah poporongos ieu teh diduitan ican dilelang ican ieu teh nu lanceuk di dinya atuh karisek atunya heueuh meureunna bebejakeun nu bogana kan urang lamun teu kawenehan teh pasti di jual untung urang ka kebon atuh euy untung urang ka kebon sia beungeut teh meni poek pisan lamun teu ka kebon geus wae geus ka mana bentar tuyuhan aing mah rek jual